Materi paguneman ku Bapak Robi Gunawan sarjana humaniora. Sok sanaos masih keneh dina kaayaan pembelajaran jarak jauh, orang tetap kedah rajin diajarna. Hayu urang nerangkeun ngeunaan paguneman. Paguneman nyaeta kagiatan ngobrol atawa ngawangkong dua arah, silih tempas atawa tanya jawab. Palaku dina paguneman aya dua urang atawa leuwih. Kalimat merupakeun kalimah langsung. Aya dua rupa paguneman, nyaeta paguneman resmi jeung paguneman teu resmi. Contoh paguneman resmi nyaeta sawala atawa diskusi. Sedangkan contoh paguneman teu resmi seperti ngawangkong atawa ngobrol jeung babaturan atawa jeung indung bapa. Dina paguneman aya sababaraha rupa aturan atawa unsur penting anu perlu diperhatikeun sangkan paguneman bisa dilakukeun saluyuh jeung nu dipikahareun. Unsur-unsur nu penting antara lain nyaeta bentes sora, luhur handapna sora atawa nu sok disebut lentong, pilihan kecap-kecap anu disaluyukeun jeung lawan nyarita, sarta unsur penjiwaan pikeun mastikeun yen pesen atawa cecaritaan teh bisa nepi kalayan hikmat. Nah, hal anu kudu diperhatikeun dina paguneman. Kahiji, lentong nyaeta nada sora, lamun dina bahasa Kamalayon mah sok disebut intonasi. Lentong oge kacida pentingna dina paguneman, kumargi lentong lebet oge kana tata krama basa sabab ku ayana lentong bisa ngabedakeun jalma anu keur cumarita katingali lamun misalkeun jalma anu keur diajak cumarita teh make lentong bahasa anu lemes jeung alon eta kaasup paguneman. Aya oge tata krama basa kacida pentingna oge dina paguneman sabab lamun misalkeun urang teu make tata krama basa pas keur cumarita bisi aya jalma anu kasigeung. Kituna urang kudu bisa nempatkeun make tata krama basa anu hade jeung nyopan. Sabab ku ayana tata krama basa urang bakal leuwih ati-ati make basa anu pas jeung ngeunaheun dina ngabunungkeun hiji pasoalan. Rengkuh oge kalintang penting pisan dina paguneman. Sabab ieu nembongkeun gerak-gerik awak anu dipikaresep lamun keur diajak cumarita. Lamun urang keur nanya ka saluhureun, awak kudu rada didoyongkeun sarta umik saeutik eta teh hartina urang hormat atanapi kajena. Ulah nepi lamun keur nanya ka saluhureun, urang nabali dangah jeung legek eta hartina sopan. Aya deui pasemon. Beda jeung rengkuh, aya rengkuh mah dina bagian awak, aya pasemon mah dina bagian beungeut. Tah ieu ge kudu diperhatikeun sabab dina pasemon urang bisa ningalikeun yen urang teh resep atawa henteu ka batur, jadi katingalina pisan lamun aya jalma anu keur cumarita kudu ditempukeun pasemonna. Jadi usahakeun lamun urang keur cumarita pasemon ulah pikakeulin batur. Tah aya opat hal anu kudu diperhatikeun dina paguneman. Nah, nu nembe mah salah sahiji tata cara urang upami ngobrol dina acara teu resmi. Nah, aya oge paguneman sawala. Paguneman teh aya rupa-rupa. Aya paguneman sapopoe nu bieu disebutkeun, aya oge paguneman sawala. Tah aya anu disebut paguneman sawala mah nyaeta teh diskusi. Beda pisan jeung paguneman nu lain mah. Upami paguneman sawala mah biasana tos aya pangjejerna. Tah, nu diatur ku panata calagara. Upami dina paguneman sawala mah sok aya ugeranana. Kahiji aya panembu catur atanapi sok disebat moderator, kadua aya panyatur nu disebat narasumber, aya oge pamilon atanapi penonton. Nah, biasana dina paguneman sawala mah sok di waktu benten jeung paguneman sadidinten. Nah, hidup ge kedah ngabedakeun mana paguneman sawala, mana paguneman sadidinten atanapi sapopoe. Nah, ku kituna salah sahiji paguneman ieu teh kalayan penting pisan kumargi ieu mah deukeut pisan jeung kahirupan sapopoe di mana urang kedah apal undak usuk basana oge upami aya dina paguneman sapopoe sabab ieu salah satu ciciren basa pang hade-hadena di Tatar Sunda. Nah, saat tos ditinggal ayeuna aya pancen kameureun kahiji ciri-ciri paguneman. Mangga ku hidup di pilarian naon wae sih ciri-ciri paguneman teh. Nu kadua, jieun teks paguneman jijerna ngeunaan COVID-19 minimal sakaca full buku. Mangga ku hidup di jieun paguneman
bebas sampai berkreasi. Nuhun.